Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha diyafatan li'ibadihi s-salihinal mujahidinat tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin al-hadil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kumargi sakedap deui urang bakal kadongkapan sasih Zulhijjah anu mulia, nyaeta sasih anu sangat tepat dianggo taqarrub ka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah anu utama dina eta sasi nyaeta ibadah haji sareng ibadah kurban. Kumargi kitu sim abdi mulai ayeuna bade ngawitan belajar maoskeun pasal anu patula patali sareng hukum kurban anu terdapat dina kitab Fathul Qarib anu dikarang ku Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibni Qasim Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala wa taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengarang ieu kitab ridho kitabna diaos ku sim abdi jalmi anu kacida bodona sareng pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masihan pitulung ka sim abdi supados sim abdi tiasa maoskeun kana ieu kitab sareng tiasa ngambil ilmu sareng pemahaman anu sampurna sehingga bermanfaat khususna kanggo sim abdi, umumna kanggo sahabat anu ngupingkeun kana ieu rekaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkamil udhiyati halna tetep dina mertelakeun hukum-hukum udhiyah bidammil hamjati kalawan didomahkeun huruf hamjahna teu meunang dibaca adhiyah atawa idhiyah kudu dibacana udhiyah fil ashhari dina kaum atawa numutkeun pendapat anu langkung masyhur. Naon atuh ari udhiyah teh? Wahia ari udhiyah ismun eta teh nami sebutan lima pikeun hewan yudbahu anu dipencit minan na'ami tegesna berupa hewan ternak iraha dipencitna yauma idin nahri dina poenan lebaran nahar lebaran idul adha teh wa ayyamat tasyriqi sareng anu dipencit di poe-poe tasyrik nyaeta 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Naon tujuanana mencit hewan ternak di hari raya Idul Adha sareng di hari tasyrik? Taqarruban karena bakti atanapi dengan tujuan untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala kana rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dugi ka dieu alhamdulillah berarti ayeuna mah urang teh tos uningan bahwa setiap hewan ternak anu dipencit di kaping 10 11, 12 sareng kaping 13 eta teh namina udhiyah sanes kurban.
Kang Herman masuk ngalilir puguh cenah ti baheula ge setiap mencit hewan dimimiti tanggal 10 nepi ka hari terakhir tasrik teh eta teh kurban ngaranna ulah sok ngalilir umat cenah. Oke nya salah boy ya kitab teh. Hadirin rahimakumullah, memang gitulah ulama-ulama ahli fikih ngabahasakeun atanapi ngaistilahkeun hewan-hewan ternak anu dipencit di tanggal 10, 11, 12, 13 teh eta dengan sebutan udhiyah. Terus naon atuh hikmahna ulama-ulama kapungkur lebih memilih mempopulerkan kata kurban daripada udhiyah. Hikmah anu kahiji ieu teh sebagai tanda kanyaah para ulama kapungkur ka urang sadayana. Ulah sampai ketika orang mencit hewan di tanggal 10, 11, 12, 13 teh salah tujuanana, salah niatna. Numatak diemutkeun ku para ulama bahwa tujuan mencit hewan di eta hari teh adalah taqarruban atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai anjeun mencit hewan di poe eta dengan tujuan hayang pamer, hayang disebut bager, hayang disebut dermawan, dan hayang dipuji ku batur. Ulah sampai kitu. Numatak diingetkeun ku para ulama kata kurban dipopulerkeun ka urang kabehan supaya urang kabehan inget selalu karena tujuan mencit hewan di hari eta adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Hikmah anu kadua dipopulerkeunana kata kurban ku para ulama daripada udhiyah adalah untuk mengingatkan urang sararea bahwa di hari eta teh adalah hari yang sangat tepat untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jalmi beunghar bisa mendekatkan diri ke Allah dengan cara menyembelih onta, sapi atau embek. Sedangkan jelema miskin naon atuh? Boro-boro meuli onta, boro-boro meuli sapi, boro-boro meuli embek. Meuli hulu teri oge kadang-kadang teu kabeuli nu miskin mah. Tapi sok sanaos kitu jalmi miskin sekalipun tetap bisa mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanna. Sebab ari makna kurban teh numutkeun dina kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah jilid 5 halaman 74. Ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Makna kurban teh nyaeta perkara anu tiasa mendekatkan hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Janten ari makna kurban mah lebih umum daripada udhiyah. Pokona apapun baik ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan ku seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah disebut kurban. Sawa'un akana minad dabaihi am min ghairiha. Sami wae apakah perbuatan itu berupa pepencitan atau selain pepencitan. Nah, dengan adanya kata kurban ini secara umum, maka orang kaya bisa mendekatkan diri di hari raya Idul Adha dengan cara menyembelih onta, sapi atau domba. Etalah cara terbaik dan cara anu paling bagus mendekatkan diri ke Allah di hari eta. Tapi jalmi anu fakir, jalmi anu miskin oge teu kudu sedih, teu kudu putus asa, tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara semampu urang. Sakumaha anu dicarioskeun dina kitab Duratun Nasihin, wal yaumul ashiru wa yaumul adha, sareng ari poe anu ka-10 nyaeta poe Idul Adha. Man qarraba qurbanan fihi, maka saha jalma anu mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala melalui menyembelih hewan ternak,
fabi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dunubahu wa dunuba iyalihi. Maka dengan tetesan darah pertama anu keluar tina hewan anu dipencit dengan tujuan mendekatkan diri ke Allah teh akan menjadi sebab diampunina dosa-dosana eta si jalma sareng dosa-dosa keluarga. Nah, terus kumaha atuh anu miskin anu teu bisa mencit naon-naon di hari eta? Waman at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi shadaqatin ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu asqala min jabalil Uhud. Tetap bisa mendapatkan pahala anu sangat besar hiji dengan cara memberikan makanan ka jalma mukmin. Makanan naon bae anu bisa ke urang diberikan, rek seblak ke, rek cilok ke, nu penting urang mampu jeung ikhlas memberikan daripada henteu memberikan makanan sama sekali. Atau tasaddaqu fihi bi shadaqatin, bersedekah dengan satu kali sedekah. Ari sedekah teh maknana umum, kan seuri geus cenah sedekah. Atuh seuri-seuri di poe eta. Aya mampu pisan nanaon mah. Atau urang sedekah tenaga mantuan tetangga anu kurban, atuan mantuan nyekel sukuna atuh ketika mencit. Pan sedekah eta ge sedekah tenaga. Nah, sajalma anu sedekah di poe eta sareng anu memberikan makanan walaupun sesuap misalnya, maka Allah akan membangkitkan eta jalma di poe kiamat beri keayaan aman selamat. Wa yakunu mizanuhu asqala min jabalil Uhud, sareng eta si jalma teh timbangan kebaikanana bakal lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Etalah ku adil-adilna agama Islam. Nu kaya bisa mendekatkan diri, nu miskin oge sarua bisa sama-sama mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sakitu wae heula sebagai pembukaan atanapi pemanasan kitab Fathul Qarib pasal udhiyah. Maula bisa panjang-panjang kusabab kerada kurang sehat ieu teh asal lieur lobating begadang jigana teh. Intina dina pertemuan ieu atanapi dina pembukaan ieu urang kenalan heula sareng istilah kurban sareng udhiyah, supaya ketika orang melaksanakan udhiyah teh disarengan ku niat anu sae sesuai perintah Allah sareng Rasulullah. Bagenya kitu pikeun jalmi-jalmi anu fakir anu miskin ulah sedih hate, ulah putus harapan, masih keneh tetap biasa melakukan kurban, mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.